Saat nonton leuwih HD di subscribe heula. Subscribe guys. Siap? Ready? Go. Iya kalau sama kieu euy. Gila keneh keadaan deui. Apar dieu nya beuteung teh sangkurubuk cacing sedaremo euy. Warung jauh. Entong orang bodin. Kenapa? Buburit. Nis jadi sugana udah jadi lapar. Baru dak kemarana nya. Sorangan ya luntang lantung euy ngabuburit teh. Baru dak ajak ngabuburit tadi nama aya batur. Merah cing di dieu sugana ka darieu. Teu pasti ka darieu da sok di dieu tempat gini isana gitu di mana deui. Aduh, bakalan euy. Bodin Ieu batur ieu teh. Kalebak seunai barudak. Gila, euy. Beneran. Bodin Euy, kenaon, Bre? Iya, keur ngabuburit bari ngadagoan barudak. Oh, heuh. Dek naon geus bakalan gitu aing mah. Kepala laur. Nah, godin aya. Aduh, ulah euy godin teh. Bukan bae. Lebar kudeung deui euy adan maghrib nya. Panglebarkeun urang mah. Keur permulaan we. Permulaan. Mun ngagodin sakali heuh. Sok hayang tuluyan kita beuh urang mah. Bukan bae. Kumaha tuh? Itu mau sasaha ayo lah. Oh, urang geus bekalan ye loba nyari rokok. Tapi sieun mah boh. Aloh mah teu sukaeun ku nu ngagodin teh. Amin. Berarti geus. Tapi malah naon bener? Moal. Sok teh. Bismillahirrahmanirrahim. Naon tong di bismillahan pamali. Aduh, makruh bismillah lagi euy. Puasa ya teh. Monek ngeprek buka puasa bismillahirrahmanirrahim pan urang elek ngagodin gelap menang deh. Aduh terpaksa ini demi Mang Ijal ini yang menang oke bulan panas dia ngagodin aja lapar kieu panas kieu hareudang kieu tiis leuh cocok ngapreng Kona tuh sieuna trokonot tah. Heeh, trokoy. Barang dahar ngerokok tuh. Ini panas-panas dia kuno tinggi sama lagar nya harganya karena korot. Yang kasar Bang. Ceket deui anu kos tadi. Mun barudak kumaha kapanggih ngagodin anjing. Era ge lo. Barudak dosok meureun. Iya. Balagur da cenah meureun. Ngelebak ngabuburit orang ningali nungsep karena naon dun haka gede-gede godin kemudian Eta euy. Anu ngalungkeun pasu deui hanya ngomong. Iya. Nah, kalau teh keluar,
Kan kena lu aing ya mati mo kalian ngogoden ka dia ulah mati mo abra kamu 2 hours later. saya orang bikinan ha si barudak barang bukti itu aduh bahaya yang oh bisa soalnya biaya nu kadieu di saha ini mulan tuani memongkeun beung ini warna kilo baki bikin kemana nya mungkin mereka kan belinya udah bau naon lompatan rasanya naon lu lompatan lu ini kan ngagodin tahan kan ngegodin sudah wah nah pakai lompat sudah dicarekan gitu di selalu kumbang orang sampaikan aja iya tek mulu kilo ayo mana tuangan lagi nih ayah tadi masuk bingung yang orang samperkeun ayo yuk emang ini karena naon di dieu burit ngabuburit burit dagoan maghrib dagoan maghrib tadi tinggal dagoan barudak godin dia cenah ngagodin aduh fitnah eta fitnah ngagodin ulah ngagodin euy bulan puasa ieu teh euy era atuh ku budak euy asli tengah godin lamun tuh mah daharanna ge eueuh dah iya namun dah aduh asli tah mah urut batu tinggal teh tinggal saha tadi ge geus aya geus aya geus samemeh ka dieu ge Ari ieu urut saha sia rokok. batur sih batur lah urut batur sih mah Ulah godin maneh kalau godin mah asli aduh dah iya dah anyar kene dah era atuh ke budak teh ngagodin. Kadang deui ge adan padahal mah kuat. Piraku teu kuat. Mang Ijal udah tadi mau loba dadaharan Mang Ijal udah tadi mau dadahareun sakeresek mau tadi nama orang teh puasa kumang Ijal tadi digoda cenah bae we cenah sakali mah cenah tadi nama orang teh puasa cenah teh alhamdulillah teu suka ngagodin anjir jol ka urang jero Mang Ijal nu mau rokok tadi Baiklah ini mah geus da geus isukan mah pokona mah kudu parwasa. heeh Kamali beuh puasa poin da lamun awewe mah teu naon da aya kermen ari awewe mah pan. Heeh. Urang ngawarkeun di imah ke. ya itu Magrib nya. heeh Dengan magrib baik kedeung deui. ulah ganeng urang api puasa we kasih mamah mah oh ulah dibejakeun ka indung urang bisa dibejakeun ka indung Mang Ijal ayo Ayo nggak saya balik. sebar jang buka puasa